mulai ditafakuran kuariatun nafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamelaran jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk kok geus atuh dibalik ieu gerak urang orang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicing da bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah mayakunu najwa salasatin illa huwa rabi'uhum mana bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illa huwa sadisuhum limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana sarebu Allah ka sarebu hiji na hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeun nyahoeunana terus kana zahiran wa batinan sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuh nanaon memeh nanaon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana afal-afal ieu langit tajali Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah Allah di mana urang sorangan nu kaduana langit kajahuan ku Allah bumi kajahuan ku Allah termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita anjeun ngabalang lain anjeun walakin Allah aroma Allah ngabah melalui anjeun lah ditajalikeun geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum nang aing Muhammad eueuh nu nang urangan ngan kuari man nu nang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sanggeus saperem kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap geretekeun di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun geretekeun di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kere di aku nu urang can dari wali ai maneh eta ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali namun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali mangis boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeureumkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah Masya Allah
ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh aweuna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tadina langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyeuna kuari urang kabombroy kunu aya kabita kunu aya hijab kunaona tuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae teureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah masih kena di aku mah dunia aya lain wali ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo menjadi wali kebo jadi wali cenah ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali hese nu mata kewa ku gitu jadi wali ya Allah ya Rabbi samaruk asal zikir bae ilallah ha wali cirikeun heula lamun balik dah hajunya tadi berkatan teu ngomong barang wale ieu mah pan sorban lah naon lah kiai naon sorban tinggal di masjid pugu amplop can kabikeun hadengan ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimasuk ajur tah mah kitu walingi tah mah wa barobaita yudrobaita walakin Allah mulai kuari dibere ku Gusti Allah terasa babarengan jeung makhluk sebab makhluk mangan ngariweukeun doang mulai dibere terasa kana dunia sebab dunia mah pana jeung hina manya urang atuh dibere resep kanu hina kanu pana rugi amat sedangkan ku urang lamun digugulung nu kuari mobil diusapan diusapan dimumule terus bae dikumbah batur teu menang noel-noel acak urang pae ditinggalkeun urang kaganggu sabaraha poe sabaraha bulan ku mobil datang ka teu kaburu maca Quran maca sholawat horenganan mobil teh mobil pae ditinggalkeun rugi kabina-bina kaganggu ku mobil sabaraha tahun urang kaganggu ku motor sabaraha tahun urang umur jatah urang teu nyaho sup ka jero kuburan urang pernah terganggu ku motor terganggu ku mobil terganggu ku awewe beuh komo ai wali manggeus ngalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu Kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita tengalungkeun anjeun ya Muhammad idramaita wa anjeun ngalungkeun walakin Allah roma tetapi ni Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim sungan melalui perasaan batin tah ieu hese di dieu mindahkeun perasaan kuari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas kuari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan kuari urang ka Uzbekistan tiris anu luar biasa ka Turki pindah perasaan awak tama kakaraket tina panas kana tiis mun ditanya kumaha rasa tiris jasa ai urang panas pindah perasaan kakarak jasad kuari ieu mobil sah ieu mobil kula geus meunang saminggu dijual kapangi deui mang itu bisa lain nu kula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang kuari geus dijual teh di aku ieu tanah nu saha nu kula menang sebulan diwakafkeun ke masjid tanya deui menang 2 bulan eta terasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pambloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh tanah geus diwakafkeun di aku keneh dijual deui pamusungan ka jelema kos itu mah
ngaku nu batur di aku nu sorangan tah kuari mah urang teh boga guru suluk ngaranna hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah denge boga perasaan didengekeun ku Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae kurang gitu mah bisa ai lain dimurad mah ku Gusti Allah melalui toriko iyalah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan jalain kanjeng Muhammad nu ngabalangkeun pan lohirna mah kanjeng bret horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu ai Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu ai ulah di aku ku maneh ai kanjeng mah geus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat urang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsi aya sifat salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok saenggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran enggeus kos kitu maksud nangan ka Allah doang wayahna laranganananya hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah dua ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat taju boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat taju gadahar duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres moal komo jeung proposal emang haram ulah caritakeun haram norekat teh ieu keur carita norekat dek dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli guys masih kene loba sejen lantaran ieu penyakit batin teh ambalayah di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah ulah ngarep-ngarep dibere nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur geusina tafakur sesuai jeung anjuran guru ulah yang dibere ulah ngarep-ngarep dibere geus bae tawakal tu Allah duit ti pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat betengna jadi pariuk naon bae asup kamanehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun terjadi mual beres mual sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat ngeluh mah terus hasud terus dek micenan hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana torekat bid'ah non beat ngaranna kade
dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh zat wahdaniyat sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat nangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatan lamun teu kaharti dina asmana moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna geus kudu belajar heula kuari mah tunggal af'al tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna dek ngabongkar eta dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna dedengian urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna lempang lain salempang-lempangna cekel lain sacekel-cekelna musyahadah ngaranna dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu alam nu ieu mah kasifatan ku beurang jeung peuting kasifatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lain make nu ieu namun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga bisa ditempokeun ka neraka jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi anu keur ngaguntingan letahna anu buukna digantung anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud anu jelema di neraka minuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umat nage atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan mulai ditafakuran kuariatun nafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamelan jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk kok geus atuh dibalik ieu gerak urang orang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah mayakunu najwa salasatin illahu rabiuhum mana bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illahu asadisum limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiron wa batinan sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuh nanaon memeh nanaon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana af'al-af'al ieu langit tajali Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah
urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah di mana urang sorangan nu kaduana langit kajauhan ku Allah bumi kajauhan ku Allah termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita anjeun ngabalang lain anjeun walakinallahu aroma Allah ngabal melalui anjeun lah ditajalikeun geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum nang aing Muhammad nunang urangan ngan kuari manul nunang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan perem urang teh sanggeus saperem kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap geretekeun di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun geretekeun di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kere di aku nu urang can dari wali ai maneh eta ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali namun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali mangis boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeureumkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah Masya Allah ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh eueuhna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tadi da langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyeuna kuari urang kabombroy kunu aya kabita kunu aya hijab kunaona tu urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae peureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah masih kena di aku mah dunia aya lain wali ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali kebo jadi wali cina ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hese jadi wali hese nu mata kewa ku mah kitu jadi wali ya Allah ya Rabbi samaruk asal zikir bae ilallah ha wali cirikeun heula lamun balik dah hajunya tadi berkatan teh ngomong barang wale ieu mah pan sorban lah naon lah kiai naon sorban tinggal di masjid buah amplop can kabikeun hadengan ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimasuk ajur tah mah kitu walingi wa romaita yudromaita walakinallahu lain angan walakinallahu arama Demantak ieu kan nyaritakeun hakikat lamun tauhid urang geus luhur geus datang kana tauhid hakikat horenganan pagawean-pagawean urang teh horeng nang Gusti Allah
urangna didamel ku Gusti Allah beserta pagawean-pagawean anak wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ngadamel karanjeun kabeh jeung pagawean-pagawean anjeun. Urangna didamel ku Gusti Allah, pagawean ge didamel ku Gusti Allah. Hakikatna mah seperti kos kitu. Urang ti eueuh ka aya nu ngayakeunana Allah, urang didamel ku Gusti Allah. Sanggeusna aya kuari robah urang pagawean ngaranna robah kiceup, pereup, robah denge, ngadenge jeung henteu. Robah diri urang, robah jeung cicingna nangtung diuk jeung cicingna, diuk jeung ngedengna kabeh lainna urang nang Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskeun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nunyin urang jeung pagaweana. Ketika diaku hijab, ialah didukung ku ayat ieu. Muhammad wa ma ramaita iz ramaita, anjeun teu bisa ngabalangkeun ketika anjeun ngabalangkeun. Korenganan lu ngabalangkeun malaina anjeun, walakin Allah rama, Allah lu ngabalangkeun mah. Urang teu daya teu upaya mantap Kangjeng Nabi mereka urang la haula wala quwata illa billahil aliyil. La haula teu boga daya wala quwata teu boga kakuatan, daya jeung kekuatan nu Allah. Ketika ku urang diaku ialah hijab antara urang jeung Allah. Makin diakuna loba ku urang makin jauh urang jeung Gusti Allah. Nemantak ilmu tauhid mun masih keneh kakarak datang ka wujud kidamba qomo khalafah lil hawadits qiyamuh bi nafsi wa daniyat qudratirat ilmu ayat samar eta mah ngaranna tauhid TK. TK teh mah geus kitu. Makan di hadapan TK faud. Tauhid paud. Kobola mun haji urang magahan tauhid tapi horenganan urang hayang sugih ku sebab magahan tauhid. Aya kiai tatadina susah keur masantrenna barang jadi kiai ge susah. Ngajina mah tauhid, ku ari magahan tauhid kaunggar lembur. Anu dibacakeun mah wujud hartina aya mustahil eueuh. Allah teh kidam hartina teh mustahil hudus dibacakeun kunyana kitu. Alhamdulillah hasil magahan tauhid teh kabeli mobil eta mah ngaranna nyegik engko kitu. Pasugihan naon bedana teh mah jeung ngababi. Lain bedana. Ai itu mah ngababi nyegik karana ngabeduo. Sugih we ari ieu mah make ilmu tauhid jadi sugih. Lamun diniatan pasugihan. Kumaha cenah kieu henteu niat mah sugih tuh salah. Lamun nyahoankeun sia jeung Allah. Sia bener henteu niat pasugihanan. Alhamdulillah caki fodali keur memeh ceramah mah teu boga mobil barang geus ceramah mah beuh mobil salin ganti. Eta ngaranna ceramah pasugihan. Teu beda jeung ngamonyet teh sebenarnya. Lamun niatna pasugihan. Kumaha cenah lamun teu tapi sugih atuh bodohnya anak. Urusannya anak tamu ayalah setik niat setik mah lu bantak dina ilmu tasawuf maya kiai hiji kiai tatadina teh sugih keur masantren aju jadi kiai na sugih ngajina ge nya nama ge sugih Gus magahan torekat biasa tasawuf sugih. Aya deui kiai susah keur masantren aju jadi kiai susah kuari lantaran kapake ku masyarakat jadi sugih. Sarua kuari sugih gadi mah sugih asli nu ieu mah sugihna sugih kuari-kuari. Urang meudeuk kasupkeun anak ngasupkeun ilmu tasawuf maning ka nu sugih teh heula tatadina atawa maning ka nu sugih anyar-anyar. Ayo sia. Ayo sia. Cik Kiai Hasan Basori maning kanu sugih ti heula sebabnya nama sugih da ti heula geus teu maksudeun kana sugih bahkan kasugihanna pake syiar agama Islam ai anu anyar sugih mah ieu teh ya pugu elmuna ge pake kasugihan
tah bedana sakitu tah nu matak teger jelema lamun kumpul nya ilmu nya tauhid nya sugi di dirina sebab geus teu hayangeun ilmu teh geus teu pake pasugihan teu hayang aya anu susah mah biasana kos kitu asal diondang teh diberkatan ngomongkeun sial segala da nya hujan nya tunduh berkat da cau emas kahayang aing mah bolu-bolu cau Ambon heset kita ulah ngomong gitu deui engke mah aing dek nangan marti lah ngomong gitu bae aing takol huluna teu daekeun lempeng Masya Allah tah hijab geus satu dina ilmu tauhid teh kapan urang lamun ngaji aya kaum Mu'tazilah aya kaum Jabariyah aya kaum Asy'ariyah aya deui nu hiji deui mah kaum Mukasyafah luar tam ari kaum Mu'tazilah mah sakabehna pagawean teh anu urang bungan urang dibere sehat ku Gusti Allah dibere kakawasan geus pasti aturan Gusti Allah atuh kakuatan urang migawe migare uang sagala genang urang etalah ahli filsafat Mu'tazilah jigna geus sakabehna nang urang Allah mah nyieun urang kabeh nang urang ieu imana nyieun sa nang nyieun aing nu aing ieu kursi nu sa nu aing nang nyieun aing itu mitra nu aing nang nyieun aing sebab Allah bere kakawasan ka aing Mu'tazilah sasar pamatos nang Allah nomor kedua kaum Jabariyah kabeh ge nang Allah urang teh kapan diayakeun ku Allah di berena ge ku Allah pagawean urang jeung urang ge nang Allah kabeh kicep urang mah nu urangan kabeh nu Allah kumaha Allah bae nang Allah bae geus kabelah dituna bakal jadi hakekok nah geus sang Allah kumaha Allah bae sia geus salat atuh kumaha Allah bae sih ku Allah salat ku Allah henteu sia cak kiai kan isukan bulan Rajab henteu puasa atuh kumaha Allah bae sih ku Allah dipuasakeun puasa ku Allah henteu nu geus henteu nu geus geus kabeh ge ku Allah bae nama ya tuh geus gerak Allah atuh geus kieu bae jadi eueuh syariat Jabariyah tuh syariat kan mah geus Allah bae kajian hukum mah ge sagala rupa kumaha Allah bae hakekok sama kos kitu mah Jabariyah sasar duana ge neraka entak lamun teu ngaji tauhid cilaka nah kaum Asy'ariyah ye ku ari urang sagala rupana nang Allah tapi Kangjeng Nabi diutus kita ngembangkeun syariat ikhtiar mah di urang geus ikhtiar eta jang nempelkeun ganjaran jeung siksa lamun kaum Jabariyah kabeh nujukeun ka Gusti Allah sapodo kumaha Allah bae atuh engke nempelkeun siksa jeung ganjaranna di mana ai kabeh nang Allah mah ai Mu'tazilah kumaha urang bae nempelkeun ganjaran jeung siksa difokuskeun ka urang bae di mana nu mantak Kangjeng diutus jang ngembangkeun syariat jang nyantelkeun ganjaran jeung siksa di ikhtiar kabeh nang Allah ngan ikhtiarna di urang ieu mobil luza ai mobil nama asli hakikatna nu Allah nganang ikhtiaran kula hasil kula tani syariatna kula tani maju alhamdulillah dijual dibelikeun lah kieu ka mobil syariatna ieu nang kula hakikatna nang Allah lempeng tang ngomong tah lempeng tang dinaheun tah tah ku ngaji papan urang bisa kaluar bae ti majelis poho deui kadang kan gina kayak gitu ada tak iman usaha iman sebenarnya ayat asli nama Allah hakikat sama orang masa nu boga atuh je orang jeung Allah ngan syariat nang kula hasil jujualan kabari kula ngajual tanah alhamdulillah menang 1 miliar nu dibere ku kula alhamdulillah
etalah kapelitan kula. Jadi kan imah kayak ayat hakikat datun Allah ngan syariat nama nangkula kan gina hendak orang kos gitu mata etalah ngarana Asy'ariyah. Mu'tazilah neraka, Jabariyah neraka, Asy'ariyah antara neraka jeung surga. Lamun lempeng bener jadi salamat, lamun teu lempeng ngage jeli geus ka ditu. Sebab naon masih aya aku-akuan kene. Nu kos kieu mah moal diangkat jadi wali Allah, kajen ku kumaha ge wali Allah mah lain eta, dan mantap kesana jadi wali. Esada jadi wali. Jadi wali mah geus kalengitkeun nu eta, tapi lain Mu'tazilah ngalengitkeun pengakuan tapi lain Jabariyah. Kok bisa kos gitu pantari lamun kumaha Allah mah Jabariyah eta mah rasana teu aya ngandalkeun teu ngandalkeun akal. Ari ieu mah waliun min auliyaillah muka syafah dibere rasa nyana ku Gusti Allah. Beda jeung Mu'tazilah ngandalkeun filosofis. Jabariyah sarua hanya ngandalkeun enas-enas. Setelah enas dibongkar ternyata disimpulkan lu Allah kabeh eueuh syariat. Ketika orang make Asy'ariyah make syariat hakikat teman Allah syariat nama tunu orang nang orang lempeng cuman aya ngaku-ngaku sarua. Emang syariat nu sahaja nu Allah tapi diakun orang jang nu awam seperti itu salamet. Tapi mau jadi wali lain nikahkeun mah kecuali nyana nikahkeun wali mujbir tah mah ai wali kumaha ai wali manggeus kalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu. Kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita tengalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita wa anjeun ngalungkeun walakin Allah roma tetapi ni Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim cungan melalui perasaan batin tah ieu hese di dieu mindahkeun perasaan kuari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas kuari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan kuari urang ka Uzbekistan tiris anu luar biasa ka Turki pindah perasaan awak tama kakaraket tina panas kana tiis mun ditanya kumaha rarasaan tiris jasa ai urang panas pindah perasaan kakarak jasad kuari ieu mobil sah ieu mobil kula geus menang saminggu dijual kapangi deui mang itu bisa lain nu kula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang kuari geus dijual teu di aku ieu tanah nu saha nu kula menang sebulan diwakafkeun ke masjid tanya deui menang 2 bulan eta terasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pambloon-bloon mah mobil geus dijual di aku kene tanah geus diwakafkeun di aku kene dijual deui pamusungan tah jelema kos itu mah ngaku nu batur di aku nu sorangan tah kuari mah urang teh boga guru suluk ngarana hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah denge boga perasaan didengekeun ku Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae kurang gitu mah bisa ai lain di murad maku Gusti Allah melalui toriko ieu lah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan jalain kanjeun Muhammad nu ngapalangkeun pan lohirna mah kanjeun berat horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu
Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu aing Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu aing ulah di aku ku maneh ai kanggeng bagus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat urang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsi aya sifat salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok sanggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran nu wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran enggeus kos kitu maksud nangan ka Allah doang wayahna laranganananya hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah dua ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat taju boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat juga ada duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres komo jeung proposal emang haram ulah caritakeun haram norekat teh ieu keur carita norekat dek dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli guys masih kene loba sejen lantaran ieu penyakit batin teh ambalayah di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah ulah ngarep-ngarep dibere nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur eusina tafakur sesuai dengan anjuran guru lah yang dibere urang ngarep-ngarep dibere geus bae tawakal tu Allah duit ti pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat betengna jadi pariuk naon bae asup kemanehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun terjadi mual beres mual sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat ngeluh mah terus hasud terus dek micenan hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana torekat bid'ah non beat ngaranna kade dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh zat wahdaniyat ti sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat mangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatana lamun teu kaharti dina asmana moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina afalna geus kudu belajar heula kuari mah tunggal afal tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna dek ngabongkar eta
Dedelean urang teh supaya nu kadelena Gusti Allah musyahadah ngaranna. Dedengian urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna. Lempang lain salempang-lempangna, cekel lain sacekel-cekelna, musyahadah ngaranna. Dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu. Alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan, tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu. Atuh sakedeung gorenganan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, lain make nu ieu. Namun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga, bisa ditempokeun ka neraka, jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi, anu keur ngaguntingan letahna, anu buukna digantung, anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud, anu jelema di neraka minuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umat nage atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan. Mulai ditafakuran ku ayatun tafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah teh anu ngadamelaran jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk kok. Geus atuh dibalik ieu gerak urang orang aya nu ngagerakeun, dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun, dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun, dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun. Jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah, alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah? Ma yakunu najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, mana bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illa huwa sadisuhum, limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika, tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana. 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiran wa batinan. Sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh kumaha. Mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru. Cek guru sanyana eueuhna naon memehna naon dijieun. La ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna, anu ngabarengan kana asma-asmana, nandakeun kana afal-afal. Ieu langit tajali Gusti Allah bentuk langit, tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah. Aya nu ngendalikeun tah langit, cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah. Bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun, dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah. Urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun, dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah. Allah di mana urang sorangan nu kaduana. Langit kajahuan ku Allah, bumi kajahuan ku Allah, termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita, anjeun ngabalang lain anjeun walakin Allah aroma, Allah ngabang melalui anjeun lah ditajalikeun. Geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureuh mah nang aing Muhammad.
nunang urangan ngan kuariman nunang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan perem urang teh sanggeus perem kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap gereteken di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun kerteken di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kere di aku nu urang can dari wali ai maneh eta ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali namun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali mangis boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeuremkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah. Masya Allah ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh aweuna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tadi da langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyeuna kuari urang kabombroy kunu aya kabita kunu aya hijab kunaon atuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae teureun-eureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah masih kena di aku mah dunia aya lain wali ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali kebo jadi wali cina ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali hese nu kata kewa ku gitu jadi wali ya Allah ya Rabbi samaruk asal zikir bae ilallah ha wali cirikeun heula lamun balik dah hajunya tadi berkatan teh ngomong berawal ya ieu mah pan sorban lah naon lah kiai naon sorban tinggal di masjid puguh amplop can kabikeun hadengan ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimasuk ajur tah mah kitu walingi wa barobaita yudrobaita walakin Allah mulai kuari dibere ku Gusti Allah terasa babarengan jeung makhluk sebab makhluk mangan ngariweukeun doang mulai dibere terasa kana dunia sebab dunia mah pana jeung hina manya urang atuh dibere resep kanu hina kanu pana rugi amat sedangkan ku urang lamun digugulung nu kuari mobil diusapan diusapan dimumule terus bae dikumbah batur teu menang noel-noel acan urang paeh ditinggalkeun urang kaganggu sabaraha poe sabaraha bulan ku mobil datang ka teu kaburu maca Quran maca sholawat horenganan mobil teh mobil paeh ditinggalkeun rugi kabina-bina kaganggu ku mobil sabaraha tahun urang kaganggu ku motor sabaraha tahun urang umur jatah urang teu nyaho suk ka jero kuburan urang pernah terganggu ku motor terganggu ku mobil terganggu ku awewe komo
Urang boga pamajikan tadi mulai bae kurang diusapan. Sakabal urang dipake ka bendu ka jenting salage ku pamajikan. Kurang paeh pamajikan urang ditinggalkeun ku urang. Kawin deui jeung batur ditupakan ku batur boloon urang. Insyaallah. Boloon urang. Salila hirup urang kaganggu ku pamajikan laju urang paeh pamajikan urang dibelikeun mobil-mobil dipake jeung nu ngora jeung batur. Boga salaki anyar urang ngedesek-desek beli mobil kijang datang ka teh salat nipu bari asup urang ka kuburan ditumpakan ku salaki nu anyar goblok urang goblok tolol urang keur disiksa pamajikan urang keur huhahehe seping bread leung beli urang ku hari pake njot-njotan ku salaki nu anyar mobil nu anyar pake njot-njotan jeung salaki nu anyar urangna keur disiksa di jero kubur akibat urang hayang boga mobil di akhirat pamajikan urang neangan urang minta pertanggungjawaban goblok lain nyapaatan ka urang nyiksa pikir kotak sia sing hades ya boga pamajikan daripada sia ganggu ku pamajikan mending neangan deui kana neraka guys lah ulah sok nekat gitu belon tah sok geura si lulup saeutik si lulup itu rekat ngaranna jijah heunya pikir ku otak urang teu eureun-eureun ngurusan nu kos karari itu bae poho ka tahajud poho ka maca Quran poho ka maca sholawat kaganggu ku mobil ku motor ku pamajikan embung dipake ka bendu ku pamajikan mending mun di akhirat nyapaatan horeng nyiksa ka urang mending ku ari ku urang disiksa Dewe saya boga pamajikan ngadukung ka urang maka kula mandek-ndek ngahidmat bae ka kakak ya kakak mah tuh pan ngaji bae kadanan kula mah tuh nuturutan kakak mah ka hakamat zikir tahajud jeung sakula malah dek ngaladenan kakak bae sugan we di akhirat kula kabawa deres sama nu kitu mah deres sama kan tiis sama kan hate tiis ieu mah lain kitu pan urang keur maca Quran ka pegel pangurutankeun bener ge ibadah sarua ibadah lain deui geus hukum geus ieu puyeng ka ieu pencetan aju ngobrol bari pencetan teh oh tadi mah aya bi anu kongkorong anyar potonganna anyar deui sakiana meulina di mana cek urang teh meulina di toko anu aya keneh aya kak cakeran teh jauh ngobrol di kongkorong gelang teu kieu kak kula yang bisa tahajud cara kakak mah kadeuleuh sok tahajud bae kula bere atuh jampena ka supaya kula tahajud sadu datang ka nu ngomong kos kitu bae ge monyet jangan jeung kula ge otak siap pikir ka dieu kaganggu sabaraha taun sia ku motor ku mobil ku pamajikan paeh tinggalkeun rugi ka bina-bina nu tadina ku urang diusapan dikumbah digosokan poho ka Allah nyata horenganan jadi siksa di akhirat ditapakuran hinana dunia kurang orenganan hina dunia mah fana dunia mah rusak dunia mah sebab tadina ge bakal eueuh deui nu aya mah nu ngadamelna antum mantak naon kurang ku ari diresepkeun diri urang ka nu ngadamelna dengan cara tertentu aturan-aturan ti guru mulai ku ari mah atuh batur ti peuting sare nyana hudang batur ti berang hudangnya nama sare batur-batur keur ngaji hudangnya nama hees wali eta geus kitu geus aya nu keur hees antepkeun rante aduh sia ge kaget aing
aing maksud ngagetkeun sia ulah tenang teuing mulai ngaranna khariqun lil adat warima tugas nganggap kana dunia teh hina geus make baju gatu geus embung nu bagus-bagus jahina daripada kaganggu urang ku baju mikiran potongan mikiran nu bagus lain pake zikir jeung tafakur endahan mikiran baju hina baju mah sarapna bae kumaha kitu kene urusan-urusan kendaraan kumaha ayana bae geus teu mikiran bagus jeung gorengna kumaha ayana bae ulah kaganggu meuli urang nu bagus jeung ibadah tapi teu kaganggu masalah tapi ulah dihuyal dihayal nu bahaya ge huyal-hayalan aju ngakuna tadi aku ieu mobil nu sa wallah beres mana kuncina wallah aing injeng malah bebek aja kau tapi lamun geus aya di makomna mah kan teu kamu kaget tapi lamun can di makomna jadi lelucon beda urang ngobrolkeun politik tapi teu bergerak di politik urang jadi lelucon urang ngomong-ngomong perekonomian segala rupa perdagangan puguh hutang ge sabelit hulu urang dagang teu naon teu jadi lelucon tapi lamun Rijal Bakri mah nu ngomong ekonomi na kan sanajan hutangna triliunan tapi lamun ngomong politik nu ngomong politik nah gitu aing embung ngomongkeun Jokowi maksudna embung habis berpolitik kos teu berpolitik pan nya mah kos kitu nah ahli politik ngomongkeun atuh emang dunia anak anteu jelema ngobrolkeun nahu aju babacaan napas nyana nyaritakeun jurumia nyaritakeun alfiyah tapi babacaan napas kanteur pas kabudak teh ngomongkeun kapanggih jeung mubtada pasti rofa kapanggih jeung khobar pasti rofa kapanggih jeung maf'ul bi pasti nasab kapanggih jeung tamyiz pasti nasab sebab marfuat jeung mansubatna jeung majrurata geus diaji pas praktek baca pas ngomongkeun alfiyah pas kabudak ketika jaritakeun wudu cai-caina ge ya cai teh tahirun mutahirun tahir aya cai mustamal aya mutanajis dibacakeun ku nyana tet syarat-syarat jeung rukun-rukunna kemudian cara wudu jeung salatna nyaritakeun ubudiyah nyaritakeun muamalah nyaritakeun munakahat nyaritakeun jinayat pas nyana nyaritakeun fatul muin pas ketika jelema nyaritakeun tasawuf kemudian pas jeung naon nu dicaritakeunana dirina teh ya bener ngepas jeung anu aya dicaritaan kita pas ketika jelema nyaritakeun alfiyah tapi maca kitabna pugu mubtada dinasabkeun pugu ieu teh hobar dijeerkeun goblok budak alfiyah maca badeg dom teu karti mah gak si eta ngadoana ge kos kitu pancen ngomong alfiyah malah ngadengekeun ngomong jalan patul muin tamat deui segala patuahan oh ngadengen lagi segala tupah raudhah jeung riyadoh-riyadohna tapi mai we ai kalakuanna kos kitu kredit dihalalkeun heran aing mah bang dihalalkeun kumaha ngajina sih teu percaya aing mah si eta jago pikir teu percaya sebab naon atuh teh loba nu salah segala PJES teh naon tuh siapa aja nyaho burung aing mancing sia sebenarnya mah tuh ayo sia anu warung di yayasan teh naon ngaranna warung tuh siapa boga beureun koperasi segala naon ayo dah eta mah nya pikir kos kitu kebelah itu nama kelas-kelas gede jualan saham bursa efek dan lain sebagainya begitu kaharti bae kan jual saham tepan bisa dijual saham perusahaan anu bukti duit nama teh nyaho jual beli saham lama 1 triliun pi buktiin duit nama wallahu alam tamangan ngomong doang dijual ke orang sahapan teu
mulai geus urang ngagibeg geus di dieu cerita tentang bursa efek urang keur nyaritakeun bursa ieu teh jual beli uang kurus dia bertumpu kepada dolar satungtung urang hirup make dolar bae berarti urang ninggalkeun dunia Islam lain dolar tapi dinar jeung dirham lantaran nilaina hiji nilai jual dua nilai dinar jeung dirhamna urang boga duit digapase ojol-ojolan kemudian kuari bisa pakai jualan ku urang bisa dijual duitna dinar jeung dirham aya duit biasa jeung moal kapan aya duit dengan sakar jadi jasa kadar jadi ojol-ojolan doang urang hayang motor teu boga motor urang boga duit ojol ku urang tah duit ka dieu motor eta teh ngaranna jang ojol eta duit kuari duit dijual ku urang tah duit kertas jamalaku tapi dinar urang teu boga motor hayang boga motor make dinar jual ojol sama dinar sekian tah motorna tah duitna tah motorna urang teh embung boga motor deuk dijual beda ya duit dah bisa negara Islam apa gitu bedana negara Islam jeung negara kafir krus uang nah ketika kurang kuari terus duit dinar mah dinar bisa dijual dirham bisa dijual tapi duit mah jang ojol doang teu bisa dijual duit mah teu bisa dijual kecuali iya mah pindah nilai urang boga dolar dijual ka rupiah urang boga real dijual ka rupiah eta mah ngaranna jualan duit nilai maknana lain zatiana saya mau begitu ke harti bae begitu ke harti ya ngapang-ngapangan ya dek jadi wali mah kos ya teu harti kan tah kulantaran ieu nilai teh jual kan sakadar nilai jual doang geus teu beunang dua fakta ieu motor ieu duit nilaina nilai jual doang tah duitna ieu motorna terima beli terima jual beres kuari mah ieu duit diteundeun di bank dipake henteu dijual belikeun henteu diteundeun asal sabulan dicokot taina ieu kok duit bisa anak setaya aslina jual aslina nilai ojol duit bang ditunda tuh bisa anakan kok ditunda di bank bisa anakan riba ngaran lompat ke mana ge riba deposito riba ada duit kurang di bank kok anakan riba sia sebab ieu majang nilai jual goblok sia tolol sia bolon sia ku teka harti amat sih ieu majang nilai jual nilai ojol kok disimpen si hayang untung dibabuk sia ku aing enggak bartur kieu mah boro-boro dek jadi wali ore kana duit deposito ge beuki aing maksudna ka dinya boro-boro si hayang jadi wali saham ge dijual belikeun keneh boro-boro jadi wali sia mah horenganan ka dinya ge can paham moal jadi wali sih kos gitu mah sebab naon loba aturan-aturan syariat anu pasti kada dirumpak kudu pinter jadi wali mah nah geus hayang teu hayang boro-boro duit ti pamarentah ku ari mah nu lain ti pamarentah ge geus teu hayang ku ari mah sebab eta mah barang hina kitu keneh bangsa perkara-perkara dunia dipake ka hayang mulaian ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi berek abdi ulah hayang kana dunia paksa kurang ka Gusti Allah Gusti maha ngahampura Gusti maha merek berek abdi ulah resep abdi kana dunia ira Gusti deuk berek ka abdi ulah resep dunia kok encan keneh bae sih tantangan Gusti Allah ieu mah wiridan ya goniu cen hayang jadi wali ya goniu Agnini isuk naing norekat sebenarnya mah babuk habak jauh bajin haha ieu dek caritakeun wa maromaita iz romaita walakin Allah haroma ngel keneh kakarak endek doang ngaranna tarapan suluk mulai kuari kadek
horenganan nu wujud bainal adamain adamun mahdun eueuh hiji. Nomor kedua ulah kaganggu kunu eueuh dibalik nu eueuh horeng aya nu aya nu ngendalikeun ka nu eueuh ialah Allah. Sok tujukeun hate anjeun ka Allah ketika urang hese bae zikiran jeung tafakuran mulayan gerage ulah kabita ulah hayang dibere tawakal tu Allah Allah kenu bakal mere setahun 2 tahun 3 tahun nyai-nyayana teh urang teh mulai deuk jaritakeun hiji zat hiji asma hiji sifat hiji afal Allah tapi nu mere lantaran orang kekeh menjada wajada mulai kuari orang kholwat dengan cara-cara tertentu mohokeun ka awak urang geus teu diaku awak hiji bae nu diurus teh ruhani engke ge Allah mere Imam Ghazali 13 tahun karek dibere Imam Syafi'i 3 ka 4 karek dibere dan Syabdul Qadir Jailani 3 tahun ka 8 bahkan istimewa nama dibere mulai rohna nyai-nyayan bisa neuleuh ka Gusti Allah dimimitian ku neuleuh Baitullah bentak nu kadeuleuh Baitullah insyaallah keur tegah teh hayang neuleuh Baitullah kadeuleuh urang mah hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu embade urang ge bingung aing hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu kayak kiai konsepna kumaha konsepna teh hiji cek Gusti Allah hadis kudsiyana inda zonni abdi bi kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula lamun sangkaan hamba aing deket lamun sangkaan aing jauh lamun nyana nyangka bahwa ieu dunia aya lamun nyangka nyana dunia ieu eueuh kumaha urang nu mantak urang ka Gusti Allah mah diserahkeun ka Gusti ka urang kumaha sangkaan urang wa ana mahu kuring babarengan jeung eta hamba hina zakaroni waktune hamba inget ka kaula jadi tergantung kadeketan urang jeung Allah kumaha sangka urang ka Allah lamun urang boga sangka Allah aya Allah deket Allah bareng jeung urang tapi lain ngomong perasaan lain omong mah bisa baik sumpah sia awas Allah aya sia babarengan sia ayo aku lain sia nu aing eta sumpah pake ngakukeun dunia sia lain ieu mah perasaan engke dibere ku Allah eta mah hanya Allah nu mere kawalina ya Allah ya Rabbi ieu horenganan kaindahan Masya Allah indah luar biasa hese nyaritakeunana kaindahanan waliman khafa maqama rabbih jannatan jelema nu sieun ka Allah aya di maqamna bakal dibere surga 2 surga anu asli ke di akhirat tu bakal didatangan kunyana nomor kedua surga di dunia kene ilmu marifat leuwih indah tibatan surga anu asli ilmu marifat leuwih indah tibatan surga sebabna makrifat mah wauh ka Allah surga mah nyaritakeun teh bidadari nyaritakeun teh apel jeruk segala rambutan dangdeur surga teh hayang dangdeur ge saru nyaho urang rindu ke di surga hayang amat dangdeur aya teh gatet datang lantaran di dunia nabasalah hobi jasa kagegetuk jeung gatet dia sorga lagi aya rindu hayang gatet ada aya ge gatet teh dibawa ku bidadari teu pantes bidadari mau gatet cak bidadari ini makanan siapa makanan Haji Fendi iuyuhan bidadari ge ngomong iuyuhan udah cak bidadari ya kalau memang seneng gatet aja saya anterin ke neraka ya Nailah kercarita kakarak taraf ya wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ndek supaya kaharti emang babari hes
hese supaya ulang aku diri orang ke orang nu di aku nu nyieun urang. Iyalah dalilna wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Engke dibere ku Allah tek perasaan wa Allah dalam dunia jeung hina dibere ku Allah mukasyafah hanya orang-orang tertentu. Lamun geus dibere mukasyafah ku Gusti Allah ilmu marifat engke bakal teu kahalarti ku batur. Teu kaharti teh nu eueuh dibatur di nya mah aya. Ayat-ayat anu dibatur eueuh urayana di nya aya. Pikir-pikir nu dibatur eueuh di nya aya sebab dibere marifat makan wauh jeung Allah laduni ilmuna. Satungtung nya hayang we terus bae trek sakumaha nang nyomot trek satungtungnya dadaek kos itulah Allah bere ka hambaan waliyubliyal mu'minin jeung Gusti Allah teh horenganan nu mantap ulah di aku Muhammad eta teh horeng dadamelan Gusti Allah tujuan Allah kitu teh liukhirul kafina dek nyalehkeun para kafirin ulah dideuleuh loba tapi dek dielehkeun mah ku Gusti Allah babari dengan bantuan Gusti Allah dalain maneh Muhammad anu boga pagawean teh aing waliyubliyal mu'minina jeung dek ngamenangkeun ka para mukminin dengan cara kemenangan anu gemilang nu bagus. Ya innallaha sayyana Gusti Allah samiun ma ngarungoli aqwalihim ka ucapan-ucapan para mukminin alimun biawalihim atawa manusia kabeh uninga kana tingkah-tingkahna janyahoeun kerteg atuh Gusti Allah mantap sangkaan urang ka Gusti Allah dikanyahokeun ku Allah dirinya lah makom urang zon urang ka Gusti Allah datang ka mana Allah nyaweun dirinya lah makom urang ilmu ngan sakadar penghias lamun can dibere ilmu marifat kadang ilmu eta jadi takabur jago alat jago fikih jago usul fikih kadang bisa ngagesleuh ka neraka ku takaburna ku ilmu can dibere ilmu marifat mah beda tapi lamun geus dibere ilmu marifat lain lamun di kalangan bangun kos bodoh bae mun can ditanya can ngajawab padahal untuk buka ilmu marifat mah bongus nang tangan bae mun cara pencam geus kikieuan ceknya mah hebat pukul leuleus aduh kingkong gigian bagus ayo banyak kurupannya zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin kurnia Allah eta kemenangan nu gemilang luar biasa terhadap mukminin dengan bantuan Gusti Allah rombongan-rombongan kafirin ele sehingga diboyong alat perang na manusia-manusia na dijadikan ghanimah harta-harta na dijadikan ghanimah kemenangan anu gemilang kos kitu lazalikum wa anallah jeung sanyana Gusti Allah memang deuk ngalemahkeun kana rekayasa can upaya para kafirin gampang bae sanajan kuantitas saeutik deuk dimenangkeun ku Gusti Allah gampang urusanna Allah ja anu ngalempar lain anjeun tapi Allah nu ngamenangkeun lain anjeun tapi Allah sadaya-daya kumaha urusan Allah saeutik jadi loba leutik jadi gede nu lemah jadi kuat urusan Allah ukuran eleh jadi menang urusan Allah nu mantak urang mah sakadar teori-teori doang tapi ketika deuk dibenangkeun ku Allah lain deui mantak kieu ketika urang aduh sana aing mah moal kuat ye urang ti peuting ye ku Allah dikuatkeun kuat awak aing sebenarnya leutik ke teu dahar euy keur ieu keur dahar bae teu kuat pong barang keur dahar bae teu kuat barang teu dahar mah aing kuat nang Allah aing keur ieu mah keur teu dahar bae teu kuat keur dahar bae teu aing teu kuat barang teu dahar pae aing atuh nang Allah sadaya-daya jagakeun ka Gusti Allah ieu tastafimu wa